Emangnya kenapa? Ya ujung-ujung Mbah. Oh, kukumba. Aji, Oh, unggul. benar. Aduh, aing. Nu garawe saloba-loba tanduran ditinggalkeun. Aduh, karena pinuh ku keuyeum. Dasar eueuh nu bisa diandalkeun pagawe aing. Mangrebu-rebu teh goblok. Aduh, Goblok nate kadon papanggih di anjing Mang James. Pelekungna nate. Mang James geus di mana? aing pasti sawah sebelum ngontrol tanduran. Nu gawe kamarana kan ieu Pak. Tah nu gawe ngadon Pak Lalik. Aduh. Bisa diandalkeun. Teu bisa diandalkeun dasar goblok pagawe aing. Aing mah di mana sih sebelum? Aing. Geus ti Mang James. Nyatos naha sih sebelum? Iya nyokot bonsai aing. Oh, heeh. Geus ya? Aing kantor. Heeh. Aing kembali ke imah. Si sebelum cenah teh tos timah aing. Mamawa bonsai. Aduh, berarti bonsai aing nu dibawa teh. Alah, si sebelum. Sebelum. Goblok nate kadon papanggih di anjing Mang James. Aing. Siap, benang si sebelum. Kamana mana? Menurut buku tentang Sutarmin, nu maling bonsai aing kudu dikepuk sia sebelum. Kamana sia benar? Benang sia sebelum. Dasar sebelum. Dikepuk sia. Dikepuk sia. Tenang, tenang.